Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin anu bahagia, dina kesempatan ieu simkuring bade neraskeun hanca anu kamari nyaeta hanca anu katunda nerangkeun hukum. Nu kamari tos dijelaskeun bahwa hukum aya tilu, hukum adat, hukum syara, hukum akal. Ayeuna bade nerangkeun hukum akal. Naon ngaran hukum akal? Hukum akal aya tilu, hiji aya nu disebut wajib, dua aya nu disebut muhal atanapi mustahil, nu katilu aya nu disebut wenang. Ngaran wajib, definisina wajib nyaeta ngaran wajib ma yatasawwaru fil aqli wujuduhu wala yatasawwaru fil aqli adamuhu. Perkara anu kaharti ku akal ayana jeung teu kaharti ku akal eueuhna. Seperti ayana Allah Ta'ala kaharti ku akal lamun Allah Ta'ala aya, teu kaharti ku akal lamun Allah Ta'ala teu aya. Kadua muhal atanapi mustahil. Ngaran mustahil nyaeta sabalikna tina wajib. Ma yatasawwaru fil ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu wa yatasawwaru fil aqli adamuhu. Perkara anu teu kaharti ku akal ayana kaharti ku akal eueuhna. Contoh seperti aya anu nyarupaan kanu ngadamel, aya anu nyarupaan ka Gusti Allah Ta'ala eta hukumna mustahil. Nu katilu aya nu disebut wenang. Ngaran wenang nyaeta ma yatasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Perkara nu kaharti ku akal ayana jeung eueuhna. Seperti wenangna Allah Ta'ala ngadamel mungkin, rek ngadamel mungkin hukumna keur Allah Ta'ala wenang kanggo Allah Ta'ala, bade teu ngadamel oge hukumna wenang. Kesimpulan, jadi ngaran wajib teh ma yatasawwaru fil aqli wujuduhu wa la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Perkara nu kaharti ku akal ayana. Contoh, jadi nurutkeun hukum akal, ngaran wajib teh perkara nu nuduhkeun bukti eta hukumna wajib. Tadina ilmu tauhid hukum nu ieu nu kedah ku urang dipake sadidinten, bahkan dipraktekkeun kanggo baik itu keur usaha, baik itu keur pebisnis, baik keur naon bae oge. Ieu hukum nu pertama sesuai sareng dina anjuran awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Pangheulana wajib ka manusia teh maripat ka Allah jeung dalilna sing utami terutama mengenal dina hukum. Contoh seperti contoh ieu HP, ieu bisa dikatakan cek hukum akal mah hukumna wajib. Naon sababna? Sabab wajib teh nuduhkeun kana bukti. Sabab ieu buktina HP, mustahil teng wajah. Nah, ngaran mustahil perkara anu nuduhkeun eueuhna. Bab wenang. Contoh ari wenang teh wenang punah pindahna. Wenang disebut wenang teh memeh gelar. Contoh seperti HP, wenang pindah ka ditu, wenang pindah ka dieu. Disebut wenang teh sateu acan dipindahkeun. Anapun saatos dipindahkeun mah nurutkeun hukum akli, hukum akal eta hukumna lain wenang deui tapi hukumna wajib wenang. Contoh sapertoskeun pedagang. Ieu kudu disiapkeun hukum akal dina bab iman nyaeta dina bab akli. Contoh pedagang. Pedagang teh sapoe warung di pasar atanapi di mana wae cita-cita kahayang mah hayang meunang 10 juta sehari. Begitu buka isuk-isuk, tutup pasar sore, begitu dihitung, dibuka, buktina sabaraha 1 juta, maka 1 juta hukumna wajib, mustahil 10 juta. Wenangna, wenang poe isuk mah, wenang menang 10 juta, wenang teu menang 10 juta. Itu dina sagala rupa hal, baik itu na bisnis atau jalma nu sapopoe. Contoh seperti keur numpak motor.
keur numpak motor keur geunah-geunah gejejes weh bana kempes. Tah ban kempes teh geuwat hukuman wajib, muhal, wenang. Wajib kempesna da bukti keur kempes, mustahil henteu kempes, wenang alus deui, wenang henteu alus deui. Itu hukum diterapkeun. Tah terutama dina bab tauhid nu kudu dipahami teh dina bab hukum. Sabab ieu hukum lamun jalma teu paham kana hukum, maka nu paling bahaya salah nempatkeun ka hukum. Sing emut tina dinten kamari bahwa hukum aya bagian masing-masing, hukum kebiasaan bagian lisan, hukum syara bagian badan, hukum akli bagian ati. Contoh sapertoskeun ayeuna bari sapertos petani hoyong sae maka bab adat jalankeun. Lamun alus hayang alus parena, sing alus binihna, bagian syarana, bagian badan kudu ditandurkeun. Pare alus, binih alus ari teu ditandurkeun mah moal jadi. Beres tanur dipelakeun binih alus, dipelakeun ku awak balik ka imah bab imana pasrah. Pasrah tong mikiran kumaha cara ngagedeanana eta pare, dan nu ngagedean mah bagian saha? Bagian Allah. Tugas urang mah melakeun eta tani sesuai dina naon? Dina surat Yasin. Afaraitum ma tahrusun antum tajra'una am nahnu jari'un. Afaraitum ma tahrusun. Nah ningali aranjeun kabeh kumaha aranjeun kabeh pepelakan. Antum tajra'una nah aranjeun kabeh nu nyieun buah. Am nahnu zari'un atawa kami nu nyieun buah saur Allah. Itu dina bab hukum. Tak dina bab hukum ieu kembali kade ulah salah nerapkeun hukum aya bagian masing-masing. Contoh seperti kamari dijelaskeun dina salat, babacaanna bagian adat, nangtung ruku sujud bagian syarat, kelenteng nati bagian iman. Terutama ayeuna sapertos dina haji, sami dina bab haji ge mana bab adatna. Hukum adatna babacaan seperti wukuf padang arfah, labaik Allahumma labaik, teu babacaan ge sah hukum adat mah da sasulaya. Tapi cek hukum syarana wajib cicing di mana? Di padang arfah. Sok sanajan 5 menit. Tapi bab atina bab imana ngawukupkeun naon atuh di padang arfah teh? Nyaeta ngawukupkeun ruh. Nu diwukupkeunna ruh. Ruh nu mana? Bab ati eta ruhna ruh roh mani ngararasakeun kemurahan Allah anu geus disokkeun ka urang teu mimiti go ka alam dunia sampai ayeuna wukuf padang arfah di dinya ngararasakeun kemurahan Allah. Mata kudu mengenal hukum supaya urang ulah salah ngahukuman. Pan ayeuna rame gara-gara teu mengenal hukum. Aya wani ngahukuman ka batur, pedah aya jalma jarah ka makom waliullah, ka makom karomah di hukuman musyrik kade. Ulah sembarangan nyebut musyrik. Naon sababna? Punten, da dina bab iman, dina bab iman mah teu aya, dina bab Islam mah teu aya hukum musyrik. Hukum musyrik mah aya dina bab iman, bab ati. Midua mangeran aya di pangeran salian Allah taala itu disebut musyrik. Ari eta mah bab jarah, bab kitu itu bagian adat, bagian kebiasaan silahkan gitunya. Maka mata kudu mengenal hukum. Jak sapertos dina Quran. Sering urang nguping alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu ari sadaya jenis puji nu opat lillahi eta tetap kagungan Allah. Nah maka disebut jenis nu puji nu opat sabab di dinya aya alif lam di dieu teh disebut alif lam lil istighraqil afrodil jinsi, alif lam nu meahkeun sakabeh jenis pujian. Ari kitu puji aya saberiji, aya opat. Hiji aya disebut qadimun lil qadimi, kadua qadimun lil hadisi, katilu hadisun lil qadimi, kaopat hadisun lil hadisi. Ngan ieu hukum qadimun nu tadi teh puji nu opat urang pesek cek hukum nu tilu, cek hukum adat, cek hukum syara, cek hukum akal. Cek hukum syara heula anu umum sering urang nguping. Nomor kahiji qadimun lil qadimi, cek hukum syara mah qadimun lil qadimi puji Allah ka Allahna seperti Allah ngadauh dina Al-Qur'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Kadua puji nu kadua cek hukum syara qadimun lil hadisi, puji Allah ka makhlukna seperti Allah muji ka Kanjeng Rasul laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Atanapi dina ayat sanes innallaha astofa adama wa nuha wa ala imrona alal alamin. Sanyana Allah milih atau nyelir ka Adam wa nuha sareng ka Nabi Nuh wa ala imrona sareng keluarga Imron alal alamin ngelehkeun sakabeh
alam. Itu puji nu kadua cek hukum syara qadimun lil hadisi. Katilu aya puji nu katilu hadisun lil qadimi, puji na anu anyar kanu qadim, puji na makhluk ka Gusti Allah. Cara urang ngucapkeun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu hadisun lil qadimi. Kaopat ayah hadisun lil hadisi, puji makhluk kam makhlukna, cara urang maca sholawat ka Kanjeng Rasul atawa cara urang muji kapapada manusia, muji kapapada babaturan. Itu puji nu kaopat hadisun lil hadisi cek hukum syara. Kumaha cek hukum adat? Pan tadi ayat 3 hukum teh. Cek hukum adat mah hiji qadimun lil qadimi, puji nu heubeul kanu heubeul, maksudna nyaeta indung bapa urang saling dedeh saling mikanyaah sampai terjadi pernikahan. Itu qadimun lil qadimi nu kahiji. Kadua tos nikah brojol weh gaduh murang kalih putra, akhirna qadimun lil hadisi, nyaahna dedehna orang tua kanu jadi anak. Itu puji cek hukum adat. Puji nu katilu buka budak teh beki gede birrul walidain, berbuat baik terhadap orang tua. Itu puji nu katilu hadisun lil qadimi, mujina nu anak kanu jadi kolotna. Budak beki gede maka budak urang jeung budak babaturan urang teu parasea alakur, saling mikanyaah saling dedeh teu parasea, berarti puji nu kaopat hadisun lil hadisi cek hukum adat. Cek hukum syara ma Allah ka Allahna, Allah ka makhlukna, makhluk ka Allahna, makhluk ka makhlukna. Cek hukum adat mah indung ka bapa, bapa kolot ka anak, anak ka kolot, anak ka anak. Nu katilu nu paling penting nyaeta hukum puji cek hukum akal. Kumaha puji cek hukum akal? Rupina sementawi sakitu insyaallah enjing urang lanjengkeun deui kana puji nurutkeun hukum akal. Mudah-mudahan aya mangpaatna khusus kanggo sim kuring nu ngadugikeunna, umumna kami hadirin kaum muslimin sadayana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.